Beres bisa tukang gendang. Woi, celana mereka. Gua stres bang. Stres. Celana boros keras. Jangan rese lu. Jangan rese lu. Udah golok beneran. Kita mau golok kita mah. Ya no. Jadi galangan sia-sia. Jangan bego lu mana itu ada biji. Jago beli hawan. Ya. Jago. Jangan ada jangan. Siang nada biru jagaring. Nada biru jagaring. Kan ada di mana? Dengaran. Tahu. Aku lu kemana ya mana? Ada bang ini penting yuk. Mau ambil deh. Gua ambil dia jagaring. Wow. Aduh lah nasi rambut itu. Bodoh. Jangan ngerampok mana sorangan. Siapa? Yang si gempar aku mah geus eueuh. Sebut di mana? Saha kan sia? Si gempar. Pretet. Letet. Gempar. Aing mau minum deui ya. Wah, aing penting yuk. Mau ngerampok, mau isap. Oh ini siapa? Mau isap. Aku mis pura pak. Mau isap, nggak mau ngerampok. Ada orang di rumah aja nak. Ya, pas saya jangan aing sih ya. Pak saya. Uset. Ajakan Pak saya aja nabi. Masih ada aja. Saya ajakan Pak saya nabi. Bangun. Ada anak kuat ada kawan saya nabi. Busik kurang ajar pada saya gitu. Buset. Gak? Ya, bego. Apa? Iya bari jang goreng-goreng kita. Pimpinan sia ieu teh. Mana? Ya pimpinan sia. Halo. Nah, udah kagak jadi pimpinan sekarang mah. Aing jago. Ilok jago menikah. Sia ieu teh pimpinan sia ieu teh ulah ngelawan tolong. Apa yang melakukan? Oh, ilok ka pimpinan kan pasea. Lah pas saya aing mah insap enggak mau jadi ngerampok. Berarti mana siapa yang ngerampok? Mau ngerampok emang bapak ngaranna siapa? Gempar. Buset. Ngaranna saha? Aing jagoan di kubu sih. Jagoan aja terserem pisan. Urusan aing jagoan. Entok. Bapak emang bisa lempang, Pak? Bisa. Terus tuh, Pak. Salah. Elok jago lempang lah alabatan dek arit sia. Ya, ari jago betul. Jago betul pokok kos aja. Pakai giga. Tendangan, Mang. Buset mau dibeli pisan. Woi, pas saya aing jangan aing sia. Ayo. Saya kumaya. Insap enggak mau. Keluar bareng ajakan pas saya. Pecat. Mana yuk? Yuk. Saya jangan aing sia. Pukul.
aku. Jalan aku udah. Wah ini karuan. Nah, aing, kumis aing langit yo. Kumis aing langit. Kumis aing langit kemana yo? Oi, kumis aing langit, oi. Kumis aing mana ya? Kumis. Jangan sampai celana. Aing burak. Kumis aing langit yo. Mana sih? Buset lain eta mah. Eta sih. Alah, kumis aing mana sih? Alah. Jajaran aing ngopol sih tukang ngebahasa. Kumis aing mana sih? Kumis aing yo. Buset. Kumis aing kemana yuk? Kumis ngelakon di malurangan kumaha sih? Kumis pak? Kumis. Kumis apa pecel? Kumisnya buat malurangan. Pedong ah. Sekerisukan itu. Buset kumis aing dibalangkan. Saat dia mah buset. Mampura guru. Bagaimana pak? Ayeuna kieu urang mah keur loba ting acara. Betul, Nanti jadi tahu orang nyusul pimpinan urang di Gobang. Siapa kumaha sepak kerajaan pimpinan urang. Betul, Pak. Urang loba ting orang-orang hayu urang teh mana ya? Aya.
asa orang keluar di sepi nyawa nongko waktu jeung nuker pusing jeung nu senang anu senang mah tidak tadi kuatan der dor betasan naon anu teu pusing sepi urang keur nungguan salaki urang balik ieu teh usaha geus 7 tahun nu balik ka Jakarta geus batur sedangkan urang keur manehna mangkat urang masih kempes Masih kene guru. guru Hari ayeuna. ayeuna botong urang geus bulana salaki eueuh balik Oh, maneh. di arep-arep beurang eueuh puting eueuh mani pegel beuh sesonggeutkeun usaha naon nu jadi salaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kena makasih ya kena ya. Sa Abdi Bu. mending akang lu di arep-arep teh beneran panjang umurna kan abi rek ngalahirkeun ieu beuteung geus nyeri geus 20 juta mulai Kang. Berarti kesempatan. Lah geus aya waktu Berarti ibu ngarep-ngarep meureun salaki bawa duit ya. atuh moro dari ngalahirkeun asa jam 3 ge usik Kang. Oh, eta teh bayi teh. Oh asa jam 3 ge geus usik karajat wujud. Nah, nu kerajaan kerujut. Kadang-kadang asa jam 8 ge kadang-kadang isu usikna teh. Oh, isuk eta teh, bayi teh. Bayi apa naon eta nu isuk-isuk? Nu isuk usik. Heeh. Lu si dabang bayi ngarep-ngarep bapana main lagi nyawa waktu ay bapana lu mah tibang usik-usik we kadang-kadang kurang dicekal merujut ka kenca dicekal ke kenca merujut ka katuhu Eta geus teh bisa cicing ya. oh Ngarep-ngarep bapana. kurang pandai nginjem ibu kamana nginjem ngalahirkeun lain biaya saeutik Kang. Bener emang. Ayeuna alhamdulillah akang balik maneh asal longsong atuh teh. Ibu asa longsong nya. Ai di dieu mah bapak mah teu asa longsong. Lah mangku naon Teu asa longsong mah ieu teh dipitnah ku rekan-rekan ku babaturan. Coba teh arek ngajak usaha manehna teh. ai para Pas kitu teh diajakan ngarampok. astagfirullahaladzim jadi lain usaha Kang. Lain usaha diadakan ngarampok di situ batur benang eta pada mah kumanehna nu dijeboskeun ieu nu dipake tameng teh kumanehna Abi mah di bumi ngadu-aduakeun we kecewas kecewis jumprat-jumprit ieu ge ngadoakeun salaki bener balik ya kieu ibuna ieu mah lain balik keluar di penjara lain balik bebas baliknya ngajebolkeun penjara. waduh Lamun teh kitu mah moal ka pagi jeung ibu ge. ayo kumaha urang ekos kieu atuh Ya kumaha. jadi balik-balikna bikin bingung pemajikan. Ayeuna mah kieu daripada ibu daripada pasien kayak lahir usaha saha kayak jeung saha we ka tetangga ka saha ke nitip heula Mirip gitu ka tetangga. nitip kayak rumah we perhitungan mangke lamun yak sabaraha-sabarahana Ini we kamang naon tah? kemang mawon itu kan Ya Allah tukang kumaha da geus narimakeun nasib jeung milik. ieu ge Sahara ieu. heeh sarua kieu ge kieu Bu ieu ge baliknya sarua jeung terpaksa sarua jeung oyok-oyok wae pemerintah ieu teh keur diintip wae jadi moal lila Bu Oh gini deui Kang. ini teh wayahna we hampura we Ibu dari Ya penting aya milik abi jeung milik si jabang baik gitu deh akang si salamet jeung berkah. iya ge moal lila ieu Bu nya Begini deui. jadi teh daripada benang ke pemerintah nian arek milik heula di mana we Nya tukang. ayo Nya hampura we nya nya ayo. Ya abi bari jeung heueuh dibere kesel jeung pusing gager kandungan darah daging salaki. Abi ayeuna barek ngantosan anu jadi salaki euy ya. Ya terima kasih tak dewe aku masih ada
kalau saya sampur Nurut dengan kemana ya masyarakat Ustaz beralih ya arek telepon RT ya wes wah sinyal halus ya apa yang nanya tuh hah baik iya model aduh iya udah mau ngomong wae orang kau datang wae dah pemarana iya jadi lupas iya lupas enon lebih duit lupas bawa manon nih ya aduh pemarana iya Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Enak ya. Pak. Oh. Iya, Pak RT, Pak. Pak RT. Cari. Karena nalapatan menikos kuda sado, Pak. Lah mendingan sapi. Benar. Iya ngomong-ngomong iya Pak Pop. Moga baju iya dia menang bea sawah kilo hekarnya Pak. Tuh. Gak galangnya tinggal hiji ditahan. Bapak nu nawar ge ditahan. Iya naon nih Pak. Iya HP. Iya karena turun kamari. Iya HP menikos itu. Wih, mau karugan ieu di dia mah. Mau bukan kok sih malah HP budak kita mah. Bang naon? Kita mah panti AC. Iya. Oh, Ya HP. HP 15 juta. persen. Duh, KB Pak. Lain daun. Iya Bapak jadi naon sih sebenarnya? Upas. Upas naon? Upas lurah. Upas urang. Lurah Sarkim. Weh, teh digawe di Lurah Sarkim. Oh, Jadi iya mau pasar mana nak? mau pasar saha? Keamanan. Keamanan. Eta Bapak Lurah Sarkim Bapak mangkat, Bapak jadi naon Pak? Jadi iya Oh, ceritanya yo. oh, Ayeuna udah rame ya beda.
Kamari maling ge Allah. Balik. Maling hayang biasa aya ge Allah. Oh, ngaranna manehna sembarang diupasan ku bakal langsung aman meureun ya. Aya nama Allah maling ge. Sebab naon? Urang gitu. Malingna urang. Hebat. Nah, Orang bapak jadi upas, eta maling lagi. lah aman. Oh, ngaran bapak sering keliling gitu, Bro. Sepatu lurah banget ya, sepatu lurah yo. Unu nyokot yo. Oh, anu nyokot. Sebab naon urang matana. Bener percaya. Ya, Pak Upas. Iya ngomong-ngomong ge di desa urang ieu aya genting-genting saeutik. Aya genting saeutik. Aya keur karusuhan. Dari mah jahe. Jahe ini panas jahenya. Anet-anet jahe. Anet-anet jahe.